aja teh ya kurung. Pokoknya unggal poe dipikir bulak-balik. Kosimun make baju gitu gaya merenya Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Mang, amang keritu geus janji cenah mun aja ranking hijek dihadiahkan. Ranking hiji diajai. Nya aja ranking hiji mang. Aja teh ya kurung. Burung. Terus ganti deh. Temennya lah ini mah. Tapi amang bosan menyala mah. Wah, sok atuh. Yang hadiah naon ti ama? Ada yang hadiah liburan mang. Liburan kemana? Pangandaran? Bosan ke Pangandaran memang. Kemana tuh? Yang ke Curug anu aya dina Cangkang Adem Sari. Montong sok rupa-rupa gerapa menta teh. Pan amang lagi teu nyaho eta curugna di mana? Mending ka Curug Cinulang atunya. Yang ke Curug Adem Sari. Da aing teu apal atuh, Brat. Teu dilaksanakeun geus nadar ieu teh. Kieu ya tuh. Nu lalajo di dieu nya. Anu apal eta Curug Adem Sari di mana? Tulis di kolom komentarnya. Si pamali geus nadar ieu urang budak ieu nya. Sok tulis di kolom komentar. Oke nungguan itu alamatnya tuh. Nya kudu buru tapi Pak ai budak. Ini keur baluang ieu teh loba pikiran. Naon tuh nu di pikiran lu bi? Pokoknya unggal poe dipikir bulak-balik da teu kapangge eta solusina. Heuh naon atuh kunaon cing ngobrol cing sugan orang bisa aya solusina. Boga hayang ngirit tapi teu boga duit kumaha nya eta? Nying anger ieu bibi aing ieu. Aing geus tikusruk deui wae ieu kana obrolanna ampun teuing. Please bi. Ya konsep irit mah ajang anu beunghar. Ajang nu loba duit. Nya anu teu gablak duit mah teu kudu irit pan geus irit di ditu na ge. Ya guys ya. Geus lah bibi mah ulah-ulah make jeung urat iritnya. Bibi mah awak ge pan ieu anya imut-imut. Irit ka asupna disebutna. Terus ayeuna irung imut kiut. Nya geus irit kasebutna teh. Geus bibi mah ulah make jeung hayang ngiritnya. Ngirit mah jeung nu baleunghar itu. Urang mah ulah lah teu kudu. Anger bibi aing ya rempag. anjir gaya berat baju nama anyar. Iya dong, keren yo. Rempag people kamonesan gitu loh. Kosimun make baju gitu gaya merenya Ngomong atuh anjir, pokok namanya tingkat kakasepan teh ningkat anjir 200%. Pokoknya make baju iya mah. Tapi hargana ieu ngomong-ngomong sabaraha sih berat tangan pendek ieu berat. Murah cepet, tangan pendek mah air tangan panjang gagah anjir 120. Kosim mah embung mesin gagah ge tangan panjang mah ngadon ke ditewak polisi. Penjara ke kosim. Naon sih teh make jeung tewak polisi sagala. Ai eta tangan panjang mah sok ditewak polisi. Panjang tangan nu sok ditewak polisi mah puak paok maksudna. Iya mah tangan panjang maksudna panjang ieu lenganna ka dieu tah nepikeun ka dieu kosim. Parah anjir. Kosim ieu. Geus ngarti berat ayeuna apal kosim ge. Kan ieu ukuran naon berat nu dipake ku ente ya berat. Urang mah paling sarua meureun dirinya ge lamun arek mah. Wah, urang mah meujeuna, tapi ngomong-ngomong panas teu ieu bahanna. Ya ngaranna ge kaos atuh, ai keur panas poe mah nya panas we atuh. Ai panas mah mung atuh teu jadi ukuran M-na. Ukuran S, ngarah dingin gitu loh. Adem. Nying. Kosim ieu nya siga nu betul anjir ngarti. Please kos. Ya, ukuran S teh anjir lain maksudna STIS anjir ngahod-hod sih teh. Lain. S size.
size aya XL, L, M, S maksudnya anggar we anjir kaos selain S anjir aya sabarok di dinya anjir S Mambo jilepeung aya Kasim ieu ha bisa wae ieu anjir S bola-bola Brad kurang wirang deui wae ku awewe euy. ku awewe nu mana deui maneh pan jomblo lin Anyar deui atuh Brad. pirang kunaon cenah Pan urang teh apelnya ka imahna. Tah pas dikenalkeun jeung bapana. Rek teh wawuh Brad. Ieu naon balad ngadu hayam di kalang anjir. Aing teh balik we era anjir. anjing saremo cek aing ge montong ngadu hayam wae teh maneh balik we nya maneh teh Heeh. montong cek aing mah tuluikeun we jagasnya jadi boga batur anjir mitoha tukang ngadu hayam sarua jeung sieu jadi teu kudu irit ka kalang jauh-jauh ba Heuh nya. oh anjir di imah kaduna saremo ha bisa wae ieu anjir manuk dederuk ya Brad, ari dirinya resep kana balap tuh Brad. nya komo we ceng aing mah balap GP balap F1 road race nun teh dilalajoan ku aing mah balap keong tara ku aing teh dilalajoan lan kesal ceng balap keong mah kumaha deh Lalajo ati isuk yuk Brad. lajo ka meuni Ka Solo Brad. balap naon di Balap stasiun geuning Brad. nying anggar saroceng ieu please ceng ya eta mah stasiun balapan lain balap stasiun mantong dibalik-balik atuh teh ya pan stasiun mah eta teh terminalna kareta pan ngajedig meureun cicing pira kurek dibalapkeun leuwih kesel ti lalajo keong atuh meureun teh parah anjir ya stasiun balapan mah laguna di dikempot geuningan stasiun balapan aya ucing nogana nyiru bijil si saroceng tah ya guys ya nying jadi si saroceng mah guysnya bijil nate anjir lain tina beteng indungna tapi tina nog ucing apa nog ucing kemang pasir geuningan hah bisa wae ya anjir nog ucing musingkeunna saroceng mun ngobrol ya parah nying